agak pengiya orang ngaji bab kerajaan. Bapak Ibu hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Naon anu dimaksud Isra jeung Mi'raj teh? Jadi urang memeh ke ngobrolkeun masalah oleh-olehna Isra jeung Mi'raj, urang kudu nyaho heula naon anu dingaranan Isra jeung Mi'raj. Udah sampai salah paham juga di situ jauh teh di mana itu. Pasti tanya dusin kuring ibu apa Isra Mi'raj naon Isra teh? Ustaz lima apana Isra? Apana Isra? Peda nu pertama mah makena ieu mah ditambahan Isra tanya. Naon anu dimaksud Isra? Dina Quran Allah nyebutkeun. Dawuhan Allah dina Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Isra cek Gusti Allah dina Al-Quran, subhanalladzi maha suci Allah, asra bi'abdi anu tos memperjalankeun, anu tos ngalempangkeun saha bi'abdi hambana Gusti Allah nyatana Sayyiduna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dilempangkeun ku Gusti Allah? Minal Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram, di Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ka Masjidil Aqsa. Jadi nu ngaranna Isra teh nyaeta lempang. Naon cenah Isra teh Bu? Tadi kan ditanya tos di mana? Tos lempang. Kira cing ada gitu tos di mana sih? Tos lempang. Ya. Rasulullah Bapak Ibu diisrakeun ku Allah. Di mana? Di Masjidil Haram di Mekah ka Masjidil Aqsa anu aya di Palestina. Eta Rasulullah di masjid ka masjid. Ibu ayeuna mangkat di imah kadieu tah eta ngaranna Isra. Bapak tadi tos Isya mangkat kadieu eta ngaranna Isra. Isuk ibu bapak mangkat ka sawahna nu gawena jeung sajabana eta ngaranna Isra. Barudak mangkat ka sakola ge eta ngaranna Isra. Nah, eta Isra. Pokona sakur lelempangan anu mawa jalan kaharian maka disebut Isra. Paham ya? Paham? Nah, ya. Jadi Isra teh naon cenah? Ya, nah Isra. Ya. Jadi Sayyidina Rasulullah Allah diisrakeun dilempangkeun di masjid ka masjid. Masya Allah ibu bapak ya beres dilempangkeun di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Terus Sayyidina Rasulullah diangkat. Sayyidina Rasulullah diangkat terus ngalewatan langit pertama, kedua, katilu, dugi ka Baitul Ma'mur pendak jeung
Gusti Allah. Saterusna pendak teh Gusti Allah ngeunang oleh-olehna terus lungsur deui dugi ka Mekah deui. Masya Allah luar biasa eta kajadian teh ngan saukur ditempuh dina waktu saeutik. Sehingga Bapak Ibu maaf, jangan harita nalika Rasulullah beres Isra jeung Mi'raj nyampikeun ka para penduduk kafir Quraisy, penduduk Mekah harita keur penting cek Rasulullah teh kaula teh tos jalan-jalan. Cek urang dinya ngomong jalan-jalan di mana ya Rasul? Abdi tos jalan-jalan ka Masjidil Aqsa. Iraha keur penting. Wah, Insya Muhammad geus mulai rada sabab naon ibu bapak unggah sebab pangan zaman harita make onta make kendaraan numpak alusna butuh waktu 2 bulan balik. Maka di Mekah ke Palestina daerah Syam balik eta butuh waktu 2 bulan. Tapi Rasulullah masa ukur saeutik pulang balik luar biasa. Mantakan maaf peristiwa Isra Mi'raj ieu wayahna tong dipikiran ku akal sebab moal kahalan. Jeung kabeh parenta agama mah teu kudu cocok jeung akal sebab dosa popoe urang ibadah ge loba anu kadang-kadang teu cocok jeung akal. Contohna utut. Nu sok hitun mana? Ibu nu sok hitun mana? Bun, bujur. Nah, akeun nalika bulung nu dikumbah. Nu dikumbah mana? Mostaka. Nah, eta. Cek urang teh nu protes Pak Ustaz kadang-kadang maaf Pak Ustaznya mah teh ieu mah. Kadang-kadang mun pangajian ibu teh ajeun pertanyaan anu. Nepi kapan pakaian kena dididik kumaha hukum dan bawa sholat? Eta resepna Pak. Lawan pangajian jeung ibu teh ngadadak jadi mora deui. Cuma pertanyaanna lucu banget. Dengan tadi ibu setaros Pak. Setaros mau tahan geuninnya nalika urang utuh nu hitut mah. Nalika nu dibasuh wajar cekapi sakitu geus alhamdulillah. Coba da saya turun nu hitutna bujur nu ngisingna bujur nu kiingna bujur kumaha lamun ditahunna terus nu dikumbah. Masya Allah Pak abdi moal tentrem cicing dibasih kabayang tempat wudu lain tempat wudu tapi tempat wujud. Nah cocok dengan akal, cocok dengan akal. Tapi karena pemerintah yuk naikkan contoh kan kadua ya, contoh di kadua maaf tapi aku paham ya. Contoh anu kadua namun kurang kakenaan najis mukola contoh gambar najis nanti anjing maaf punten lamun disucikan kumaha cara nyucikeun anak dikumbah kucai 7 balik balena 7 kali salah sahijina dicampur jeung taneuh. Mun urang mikir teh naon kudu dicampur jeung taneuh lain ku ternyata Bapak Ibu dina salah satu penelitian disebutkan ku para ahli kedokteran aya panyakit anu ti anjing jeung ti babi moal bisa leungit kecuali leungit aku ya sok sanajan aya sabun sagala rupa bisa sterilkeun moal bisa tetap ya. Nah matakan ieu ibadah termasuk di antara Isra jeung Mi'raj tong kudu dicocokkeun jeung akal urang sebab lamun dicocokkeun jeung akal moal ka akal. Kumaha cara urang nyocokkeunna Isra Mi'raj dan Nabi? Urang cocokkeun kalawan iman. Ya, iman percaya sebab Isra Mi'raj eta bagian dina mukjizatna Sayyiduna Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bos, beres tak? Isra tadi
Pak Ibu? Pak. Kayak gitu mana ya ada ya? Ada. Apa punten ya namanya? Sebab bayangna abdi ngajar ibu-ibunya kelas kelas lain kelas barleng deui tapi kelas tul. Masih jentul kadang wes. Matakan di bere lu gampang-gampang. Kayak mun balik ka iman di gampang nanti hadir, Bu. Mana di mana? Tos. Pasti Mas. Tos naonan? Tos. Rajaban naon coba rajaban teh? Nah, kalau mau ditanya, hingga ibu salahina teu hadir atau bapak kamajikanna teu? Teu hadir lamun ditanya menang naon tadi pengajian teh lain ngomongna menang bakakak mah teu wae bakakak mah bagian. Aina ngomong. Adek panitia, nah orang sepakat ibu dia bagian pusat. Banyak, ya. Esa jamnya. Harus paham. Kedua, kunaon Rasulullah di Isra dan dimiraskan ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab Bapak Ibu kermasa Rasulullah di tahun ke-10 setelah diangkat jadi nabi. Rasul diangkat jadi nabi itu Rasul di usia 40 tahun. Baca Ibu, 40 diangkat dari nabi ke Rasul di usia 40 tahun. Sangasa diangkat dari nabi ke Rasul di usia 40 tahun. 10 tahun sanggeus nabi diangkat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat dua orang. Aku mana dua orang ieu loba ngadukung karena perjuangan dakwah Islam anu dibawa ku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat dua orang tadi. Nu pertama istri tercinta Sayyidina Rasulullah nyaeta Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Siti Khadijah maut Bapak. Wafat. Jadi 10 tahun Nabi tos diangkat dari Nabi jeung Rasul. Siti Khadijah maut, sedangkan Siti Khadijah eta istri nu paling dipika cinta Rasulullah. Matakan punten-punten wae Bapak Ibu, punten ieu mah mungkin ibu nu teu satuju tapi Bapak insyaallah satuju. Satuju naon? Satuju. Maaf Ibu, ieu mah cocok mangga teu teu naon. Jeung Bapak insyaallah cocok. Ya, apunten dina Quran leres nu ngaranna lalaki teh meunang boga pamajikan nepi ka 10. Salapan. Dewe ya, menang teu Bu? Menang teu? Oka. Bayangna anu ngomongin teu mah ya. Ya. Tapi maaf Bapak Ibu, Rasulullah nikah leuwih ti hiji teh sanes yuswa di luhur 50 tahun. Jadi Rasulullah nikah jeung Sayyidah Khadijah, Masya Allah Bapak Ibu cukup hiji pamajikan nepi ka Allah nepi ka Rasul yuswa 50 tahun. Nah ieu satia Rasulullah jeung Sayyidah Khadijah. Punya? Dah. Begitu nama Ibu Bapak. Ya, nanti ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat ku Sayyidah Khadijah. Anu mana Sayyidah Khadijah teh mau pengen hiji awewe nu loba nyupport ngadukung kana dakwah Rasulillah. Bahkan urang mau bisa ngarasakeun nikmatna iman, nikmatna Islam, nikmatna ibadah kecuali aya jasana Siti Khadijah. Siti Khadijah Bapak Ibu dicarioskeun janda kaya tapi ngali karek wafatna dicarioskeun di antawisna disebutkeun wafatna Siti Khadijah kena penyakit anu mana penyakit tadi penyebabna di antarana karena kelaparan. Bayangkeun Ibu Bapak, janda kaya nikah jeung Rasulullah kakayaan luar biasa tapi bea dipake dakwah Islam. Urang moal bisa rajaban jika kieu, urang moal bisa sujud ruku jika ayeuna, moal bisa urang kenal Islam, moal bisa urang
orang kenal Gusti Allah lamun eueuh jasa di antara jasa Siti Khadijah. Ya, takkan nalika Rasul ditinggal wafat ku Siti Khadijah, Pak, sedih Pak. Bapak kira-kira lamun tinggalkeun ku pamajikan dan kemana? Ibu ditinggal ku salaki kumaha ibu? Ibu? Ditinggal ku salaki kumaha? Ya, kajeun salaki bawel, kajeun pamajikan bawel jika rumah dasar apa diceung cerika. Angge bedana kadang lalaki mah jeung cerikana moal lidat bi. Iya. Pokoknya nah Bu, jadi di antara peristiwa banyak anu melatar belakangi terjadinya Isra jeung Mi'raj karena Rasulullah ditinggal wafat usaha ku istrina nyaeta Sayyidah Khadijah. Itu pertama. Kedua ditinggal wafat itu usaha ku mamana. Masya Allah, Bapak Ibu ditinggal ku istrina dan ditinggal ku mamana. Sayyiduna Rasulullah ngarasa sedih. Kunaon sababna ngarasa sedih? Sebab Sayyiduna Rasulullah tuh tempat pamuntangan, tuh tempat curhat nalika dakwah di eta lembur. Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Usabab kitu Allah emaneun, Allah nyaakeun ka Sayyiduna Rasulullah. Akhirna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkeun ku Allah Subhanahu wa taala keur ngalaksanakeun Isra jeung Mi'raj. Nah, Isra jeung Mi'raj. Jadi wayahna wayahna bapak-bapak lamun keur sedih kudu Israna di mana ka mana cenah? Di masjid kan? Masjid. Ibu, lamun keur pusing sok lumpat ka mana? Ade mah mere nyaho. Lamun pikiran kejuat hate kerna ulah sok dibawa ulin kan? Ka mana? Potongan model kurang mah lamun misalnya ke hati pusing pikiran kerundet teh dibawa ulin jalan-jalan dan jika balik-balik nambah pusing ya lain malah leungit kapo pusing mah anggap duit mah ada kan kade diajarkan ku Rasulillah namun hati urang gundak pikiran urang tenang hayang tentrem maka lumpatna ka asa ka masjid asa biasana lompat ke masjid teh lamun keur loba pangabutan atau keur loba keur loba kahayang atau loba dan jika di ditu Masya Allah keur loba pangabutuhan keur jeung masjid teh deukeut tinggal kabutuhan geus kacumpona jeung masjid ngadadak jadi di ditu insyaallah di dieu mah nah yuk di masjid ka masjid banyak nah Isra jeung Mi'raj ya didikan adalah di Allah Subhanahu wa taala maka ayeuna urang memperingati Isra jeung Mi'raj berarti hartosna ulah sampai kurang jauh-jauh di masjid ya ulah jauh-jauh di masjid deketan masjid ulangan sok deukeut nalika keur loba pangabutuh ninggalkeun jauh deh kade dah sampai babunya dah sampai insya Allah punya nah Isra jeung Mi'raj kedua katilu baracenah katilu anu katilu Bapak Ibu hadirin hadani Allah wa iyyakum nalika Nabi di Isra jeung Mi'raj ku Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam karena rek mamangkatan anu
kira ibu lamun mamangkatan rada jauh seetik sok aya bekelan tara? Aya. Makin jauh mamangkatan makin gede bekelna. Bener apa bener Bu? Bener ya? Rasulullah ke Bu ke Isra jeung Mi'raj dibekelan ku Allah Pak. Ya. Jadi Rasulullah nalika Isra jeung Mi'raj dibere bekal ku Gusti Allah. Sebab mereka ngalakukeun ngalaksanakeun perjalanan anu jauh, Rasulullah dibere bekal. Naon bekal anu Gusti Allah? Anu pertama Rasulullah dibekalan Islam. Anu kedua Rasulullah dibekalan iman. Anu katilu Sayyiduna Rasulullah dibekalan ilman. Nah kenapa? Hiji is dua tilu eta bekalna Rasulullah nalika Isra jeung Mi'raj. Ibu bapak rek mangkat ke masjid sok dibekalan tara? Mau bekal tara? Ibu-ibu mau mangkat majelis taklimat mau bekal tara? Mau punya? Soalnya sok aya banyak termasuk wengi ayeuna urang aya di tempat untuk bekal teh. Betul, alhamdulillah. Ya, mantakan maaf dakwah di antara bisa maju teh di antara sebabna aya harta. Lamun hubung harta, dakwah ku harta. Nu ngartina dakwah ku ilmuna, maka ibadah, maka ilmu, maka agama di lembur urang bakal bisa maju. Anda kan kade, Bapak Ibunya, yuk urang kudu sasarengan babarengna. Ya, anu beungan nyawayana kaluarkeun hartana sebab moal bisa terselenggara acara ieu kecuali tadi di antarana urang kudu ngaluarkeun harta. Nah, Rasulullah nalika Isra Mi'raj ke Bapak Ibu dibekalan ku Allah. Naon bekelan tadi? Nu pertama kadua katilu ilman. Islam mas apa Ibu Islam? Ibu apa Islam Ibu? Islam. Karena Islam alhamdulillah. Iman apa iman? Apa ya? Iman apa? Iman orang beriman. Kan itu nah ilman teh Ibu? Ibu? Apa ilman Ibu? Bu? Lewat ke kayunya. Yang kaya tak? Fokus. Ya, Rasulullah katilu dibekalan cenah ilman teh gampangana geus ya. Ilman teh lanceukna sabar mangga ilman teh Pak. Lanceukna menang deui dua nya. Dalam beritanya balik tadi naon Isra Mi'raj teh leung. Kadua menang naon cenah ilman teh lanceukna. Aya mangsa bari di aya. Aya. Ya. Ilman lanceukna sabar Ibu. Jadi Rasulullah nalika Isra jeung Mi'raj dibekalan di perkara ku Allah naon teh hiji Islam, kadua iman, katiluna ilman. Sebab rek mamangkatan jauh, mamangkatan anu luar biasa hebat dibere bekal. Yang dibere bekal. Mandakan Rasulullah mah Bapak Ibu Masya Allah. Ya teu saukur sabar tapi nepi ka derajat beda jeung urang. Beda jeung urang. Naon bedana sabar jeung ilman? Maaf, ai sabar mah teu males kagorengan batur karena teu mampu. Eta ngaranna sabar. Ibu dipoyokan ku batur tara males moyokan sabab sabar. Ibu geuning dari balas mun sabar lah Pak Ustaz. Emang urang gitu? Ya kukur yang dibales gitu. Wani. Karena doa. Coba lah kayak kawani dibalas mah. Ya. Nah,
wafat Khadijah jeung pamanah Rasulullah dakwah ka kaum Thaif. Nalika dakwah di kaum Thaif ibu bapak maaf Ustaz ayeuna kiai ajengan ayeuna mah nalika dakwah teh enakna luar biasa. Abdi datang kalian disambut terus datang dipangnaonkeun. Pangnya diakeun tempatna dahareuna dipang. Masyaallah. Ya, tapi nalika Rasulullah dakwah di kaum Thaif ibu bapak teu mangihan jiga kuring ayeuna datang ka dieu. Niat rek dakwah nu kudu nama disadiakeun dahareunana disadiakeun caina tapi Rasulullah malah disadiakeun batu. Masyaallah kan. Abdi saumur-umur ka ayeuna can pernah ceramah terus balik dibawakeun. Borang batu mah. Tapi Rasulullah ibu bapak nalika dakwah ka kaum Thaif, dakwah ngajak kekahadian Masya Allah Rasulullah balik teh lain menang pes, lain menang makan. Ya, tapi Rasulullah malah justru ibu bapak pelur gara-gara naon dibalenoganku sampai akhirnya Rasulullah keluar di lembut Thaif. Cicing di hiji tempat datang malaikat anu ngajaga hiji gunung nawaran ka Rasulullah, ya Rasul abdi sedih ningali anjeun dikieukeun umat anjeun, lamun anjeun ridho itu gunung bakal ku abdi angkat, bakal dibalikeun ka eta lembur abdi kabeh jalma anu ngahina anjeun, anu ngalecehkeun anjeun, anu ngahadik anjeun kabeh eueuh kabeh musnah sebab abdi teu ridho ka kasih abdi model anjeun dihina ku eta jalma. Rasulullah kumaha namun orang jika model tidur bakal kumaha bu ulah-ulah aya nu belaan belaan ngadadak neangan anu bisa mah abi model urang ya eta model lo mantakan model urang mah aya nekat kelas ilman teh jika rada beurang rada sabar ge terus alhamdulillah bari memang teu mampu keur ngabang ilman dibekelan hiji Islam dua iman tilu hil dibekelan terus singkat cerita Rasulullah diisrakeun terus dimi'rajkeun. Nah muka tilu santosna kemudian Rasulullah dibekelan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Rasulullah makan Isra dan Mi'raj luar biasa godaanana ibu. Batakan jalma dakwah banyak kudu aya bekal. Ibu makan ke masjid butuh bekal. Aya ngelon aya jongjon ibadah butuh bekal. Ya ada Rasulullah dibekelan ku Allah nalika Isra jeung Mi'raj sebab godaanana jalma nu Isra jeung Mi'raj. Rasulullah nalika Isra jeung Mi'raj ge masyaallah godaanana luar biasa. Naon godaan Rasulullah bapak ibu di antawisna dina katerangan disebutkeun nalika Rasulullah Isra nalika Rasulullah Mi'raj Rasulullah digoda ku 4 perkara. Baca ibu berapa? Rasulullah ke Isra jeung Mi'raj ibu ya dikatuhu jeung kenca aya nu ngagoda diharap jeung di tukang aya anu ngaku. Nalika Rasulullah didampingi ku Jibril Isra jeung Mi'raj dikatuhu jeung dikenca aya motor ya Rasul Muhammad tapi Rasulullah ibu terus makan jeung Jibril terus makan terus jauh. Rasulullah nanya ka Jibril eta saha anu ngaguan urang teh diarah kenca jeung katuhu jeung Jibril ya Rasul untung anjeun terus makan tadi anu ngaguan diarah kenca jeung katuhu teh eta Yahudi jeung Nasrani. Jadi urang hayang Isra jeung Mi'raj teh digodana nu pertama ku saha cenah Bapak terus ku sebab urang teu bisa Isra teh ibu digoda ku saha cenah ibu jeung saha kalasa digoda henteu
karasa dihalangan ente karasanya ente karasa padahal mah aslinya urang teu bisa Isra teh gara-gara diantarana Yahudi jeung Nasrani. Sok sadar kesadar masjid sepi perantak sebabna naon coba? Ayo. Masjid sepi sebabna naon diantarana? Corona. Udah nawanan ah. Maaf Bapak Ibu, maaf. Sadar kesadar anu nyieun urang teu bisa Isra teh diantarana Yahudi jeung Nasrani. Yahudi Nasrani moal ngahalangan umat Islam supaya datang ke masjid moal can aya jeung mudah-mudahan tong aya Yahudi nu Nasrani Yahudi jeung Nasrani anu ngajagaan lawang panto masjidna umat Islam bari nyekelan bedog atau nyekelan bedil keur ngahalangan umat Islam aya ibadah. Ayo tapi urang teu sadar justru zaman kiwari sok sanajan Yahudi jeung Nasrani teu nyantong dihareupeun panto masjid tapi masya Allah panto masjid eta ngadadak jadi pokoknya naon penyebabna nyantong jauh-jauh Yahudi jeung Nasrani ieu kahiji di antarana ieu ya Yahudi jeung Nasrani moal ngajauhkeun ibu tina tasbih moal dihancurkeun eueuh Pak. Sebab lamun tasbih dihancurkeun ku Yahudi jeung Nasrani urang golongan naon? Protes, ulah-ulah tasbih ieu haram. Nah. Ya, haram ieu ke urang geus rame. Ya, anu salatna rame kitu salatnya hidup rame. Ya, Yahudi Nasrani moal ngahalangan urang moal ngahalangan urang perang-perangan terus disalah Quran dibeuleuh moal ngahalangan terus masjid dihancurkeun moal ngahalangan terus disalah tasbih alat ibadah urang dihancurkeun moal tapi sadar teu sadar sebab urang teu bisa Isra sebab urang teu bisa mangkat ka masjid teu bisa maca Quran teu bisa ibadah teh di antarana karena halang gogoda ti Yahudi jeung Nasrani. Naon gogodana ieu? Kahiji di antarana ieu bahwa masya Allah hati-hati jeung nini-nini unggal beres maghrib teh ka Isya teh nu diputer naon cenah Bu? Pada urang ayeuna dengan urang ka kiri gara-gara nyekelan baheula mah nini hati-hati teh leungeun anu kabahan muterkeun tasbih barang urang ieu leungeun nepi ka kapaleun gara-gara jeung tasbih ngadadak jauh tasbih nama loba tapi embung di karena urang leuwih resep nya Bang ya dijauhkeun tah ku Yahudi Nasrani Bu ya kadua urang kira-kira jeung Quran ngarasa jauh teu Bu jeung Quran ngarasa jauh teu alhamdulillah Pak Ustaz Nabi Masya baca Quran mah ngangge berhareupan bulan Quran teh masya Allah beres bulan puasa asup hiji Syawal diteureun lemari kayak kaluar deui pas arek dari Quran teh satu sakali kaluar eta naudzu bih lah sampai punya lah sampai tapi sadar teu sadar Bapak Ibu urang geus dijauhkeun tina Quran kunaon perantarana jadi antarana HP TV nu aya di mana nya teu cara keur lalaju bola nya jam 2 puting jadi nah ninggal maca Quran ulang-ulang menang 2 juz sakebetan ge rada ulah rada rek Isra teh rada jadi rek ibadah teh rada perantarana digoda ku Yahudi jeung Nasrani minta maaf digoda urang sadar tersadar urang digoda Ibu pane ya eta kanu digoda ya ditukang Rasulullah digoda di tukang iku nalika Isra jeung Mi'raj digoda di tukang naon anu ngagoda masya Allah nu tukang ngaturan Muhammad eureun sampai terus makan jeung Jibril teh geus jauh Rasul nanya ka Jibril eta saha ditukang sakitu hurungna luar biasa ceuk Jibril ya Rasul eta anu ditukang teh nyata iblis laknatullah alaih eta teh iblis untung anjeun terus sebab lamun anjeun eureun masya
umat anjeun ke bakal kagolong umat anu terus gampang dijerumuskeun ku iblis naudzubillah min. Jadi sabab jalma teu bisa isra, teu bisa datang pengajian, teu bisa sholat, ieu diantarana sebabna karena godaan setan. Godaan naon cenah Ibu? Kalasa digoda ku setan kalasa. Tapi kade setan teh aya dua cek Allah. Setan teh cek Gusti Allah aya baraha cenah? Kahiji minal jinnati wan nas. Anu ngaranna setan teh cek Gusti Allah nu kahiji aya setan di golongan jin jeung nu kadua aya setan di golongan anu beuki. Anu beuki lain nu beuki nasi. Ya, jeung Allah dina Quran disebutkeun ibu nu ngaranna setan teh aya dua bapak, kahiji minal jinnati di golongan jin nu kadua wanasi jeung di golongan manus. Kade urang ulah asup kana golongan setan anu di golongan manusia. Dan kahiji ngagoda urang setan di golongan jin. Mun di golongan jin mah masyaallah ibu babari sabenerna musirna. Gunawan sababna babari musirna Sayyidina Umar Pak. Hiji waktu nalika amplop jeung setan, lain Sayyidina Umar nu lupa tapi malah justru setan anu sieun ku Sayyidina Umar. Barang urang anu amplop itu digagasa anu lupa. Aya naon carana kumaha supaya teu bisa lupa tuh? Aya carana kumaha bisa supaya bisa ngalahin setan? Aya. Siap yang mau siap. Siap yang mau siap. Yo. Keringan ali bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Andai. Ini wajah bawa sama gitu ya. Ya, pakainya. Ya, siap bu, siap. Siap. Gak siap kan? Yuk bareng-bareng. Allahumma barik lana. Siap. Ulangi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal. Kira-kira setan di golongan jin sieun mau apa? Kira-kira sieun mau apa? Nah, doa Rajab ibunya. Doa nu dibaca di bulan Rajab. Mudah-mudahan orang nepi ka bulan Ramadan masa doa eta mudah-mudahan dijawabkeun tina godaan se. Amin ya rabbal. Pokoknya, nah, di mana iblis lakatullah alaihi pun nalika urang rek Isra. Sehingga loba jalma teu bisa salat, loba jalma teu bisa ibadah, loba jalma teu bisa taat ka Allah gara-gara iblis di antarana. Ya. Tapi masya Allah sehebat-hebatnya setan di golongan jin, Sayyidina Umar bisa ngalihin setan di golongan jin. Sabab naon? Ya di antara aku saking deketna jeung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi nu paling hese biasana keur nyegah ti setan di golongan manusia. Nah, di golongan jin mah dibaca ayat kursi teh jadi insyaallah jigana ka sareng kabur. Setan atau orangna? Ya, saya di rumah mah ibu macakan ayat kursi dari setan kabur setan. Sebab ayat kursi jeung maca cocok barang urang. Barang salat arah, puasa, sedekah. Di bapang itu setan terus maca ayat. Teman cek setan teh mana naon nah. Ai mana ada. Dia udah baca.
malah ngabaut. Ya bu, agar kurang majelis salim sok siapa yang makan, di Pak Mah. Pak, ayo makan salat. Rewel-rewel deh, gua nggak usah deh. Rewel-rewel deh, gua nggak. Ada ibu, rewel-rewel deh lumayan. Ustaz mah rewel-rewel deh lu. Pakai lumayan. Ya, nah lumayan nah, masya Allah ibu, bapak. Sok sananya Pak Ustaz ini teh rewel, angker wae, teh kumaha ge kayak numpatna kan? Ustaz. Aduh. Kamawatan. Aya uga supan. Ulah boga keluarga geus cengap rek hirup. Bae ge. Anu diketok gimana saha? Batakan kade ya Ustaz masuk sananya rewel-rewel ge lumayan. Batakan Pak Ustaz punten. Ya, Ustaz malah ibarat tahun salah sampai mengolah di teangan terus asak kabeh ngomongnya gede perang zaman pemilihan presiden bos Ustaz tadi teangan kiai di anjangan ulama di sarohan terus jadi mah tekan kade punya ya tekan menjadi Ustaz sabar jamaahnya wayahna jamaahnya wayah ayo babarengan ka ini Sony ayo Ustazna dan jamaahna jadi itu kene sebab kurang ieu satu gerbong insyaallah amin ya rabbal alamin ya ibadah aku Nasrani Yahudi Rasulullah ke bapak ibu terakhir digoda di arah harap usaha Masya Allah eta Rasulullah digoda di arah harap nini tapi nini tadi teh Masya Allah ganjena keluar kira-kira ibu-ibu lamun ayah nini centil kumaha nini teh ya kadek tapi insya Allah lain ini dia lainnya insya Allah lain ini di Rasulullah ibu nalika Isra jeung Mi'raj digoda ti hareup ternyata digoda usaha nini ngangge jen lewat dikeruan Muhammad eureun Rasul terus laras nalika terus katanya ka Jibril eta saha nu digoda di payun eta cek Jibril ya Rasul eta nu ngagoda anjeun ti hareup teh nu mangrupakeun nini tadi bari jeung centil deh eta dunia Tanya ibu Tanya apa? Berarti dunia ieu teh rupana geus kala biasana lamun geus nini jeung aki-aki geus loba anu dira udang sare Padahal tong aneh lamun dunia urang kiwari bapak teu kaupan karena geus nini teu kaup mulai seletik akhirnya nah gempa bumi jeung sajabah ieu dan sekolot ya sehingga anu nyeun urang teu bisa Isra anu nyeun urang teu bisa Mi'raj di antarana dunia kade dunia beuki teh kana dunia ibu resep teu panal dunia paingan atuh kamu si rada hese digoda Pak anu nyeun urang teu bisa Isra teu bisa makan ka masjid ka mushola teu bisa ibadah di antarana karena dunia sadar atau sadar ya kita yakin kurang digoda ku dunia ya tapi maaf dunia mah tergantung anu ngolahna sebab sampah teu kabeh sampah ayeuna kotor lamun urang pinter ngolahna aya sampah anu akhirna bisa jadi mah dunia kayak gitu lamun dunia jadi godaan kerja manu arek Isra jeung Mi'raj teu saeulah kerja anu memang teu boga paniatan hayang hade ka Gusti Allah hayang ibadah ka Gusti Allah maka dunia bisa jadi fitnah ke saha kerja anu memang resep melulu kana dunia sampai membohongkeun ka Gusti urang meminta ka Allah Rabbana atina fid dunya minta dunia anu ha pokoknya
urang teu bisa ibadah teh di antarana karena dunia. Naon leusina dunia Pak? Bapak apa leusina dunia? Ibu apa leusina dunia Ibu? Leusina dunia teh ceuk Allah dina Quran kahiji. Zayyana linnasi hubbus syahawati minan nisa'i. Nu pertama leusina dunia teh ceuk Allah dina Quran Allah ngahiasi dunia. Dina penafsiran lain disebutkeun bahwa setan ngahiasi dunia kunaon? Ku syahwat, syahwat naon wae? Kahiji datangna ti awewe. Kade ta Ibu, pamajikan bisa jadi hahalankeun isrohna salat. Loba salaki teu bisa makan ka masjid gara-gara awewe. Entah ya. Salaki naik dulu ya pamannya. Kade Ibu, dan dina Quran ceuk Allah nyebatkeun suyyida linnasi hubbus syahawati minan nisa. Nu pertama anu dunia teh nyaeta cirina awewe. Ibu-ibu di dia ulah sampai jadi awewe nu sok nyieun bengkok. Lalaki, tapi justru sabaikna kudu bisa nyieun lempeng. Lalaki bisa ngelakuin salah gitu? Bisa. Alhamdulillah. Sebab loba awewe nu pinter nanyain bengkok salaki. Salaki rek sodako pasti ditanya ku awewe apa? Eta naon dipesa? Duit. Barang 100.000. Kenapa? Arek sodako keur pembangunan masjid gede. Berarti eta model awewe anu nyieun bengkok. Kak, lah sampai nyemang kosa lagi punya? Bisa nyelam kosa lagi? Lanjut. Lanjut, ada. Awewe, lesina dunia kan di antara awe. Awe, sebab lo makan bujangan maka masih deket ligang ke sekolah pamajikan. Kan ibu-ibu masih para wakilnya maka jadi salimah loh. Kebetulan luar biasa, ke sekolah salaki. Yuk, gogoda urang di antara dunia hiji leusina awewe. Loba lalaki hancur gara-gara pejabat hancur gara-gara sebab awewe tadi di barat yeuh, naon yeuh? Naon ieu teh? Lalaki pak maaf, lalaki mah ieu. Kira-kira lamun cinggir jeung jempol suing mana-mana? Awewe barang nama tapi bisa ngelekin aku nah eta awewe pejabat bisa hancur jabatannya gara-gara emang cingir ya pejabat hancur jabatannya gara-gara awewe pak lo apa ya beda awewe nempohe gini pak batu bapak makalanya asup kamari jadi pejabat deh pamajikan tempo gelangan geus nepi ka barang uwit pak bapak gawe geus tahun-tahun gelang sagram-gram ge ayeuna kan maaf bu eta soal kita pusing mikiran kumaha carana nih bikin teu rada nah tungtung nama gelap mata akhirna aya proyek main tim gara-gara awewe lain awewe di dieu lain ya kan tadi masalah di dia bagus bisa nyieun lempeng banyak tak ada ya yo perhatikan ya nah sehingga ieu gogoda ke urang sadaya bapak ya gogoda ke urang sadaya ibu kunaon di Quran disebutkan awewe lain lalaki sebab kecenderungan lalaki ka awewe tapi kayak kecenderungan awewe ka dua kaki lu ya matakan urang sok loba perhatikeun mah ya lalaki mah nu penting awewe tapi awewe nu penting jus nah ya ayo tinggal di masyarakat terang salah kira
Isra jeung Mi'raj. Loba salaki, loba pamajikan, loba kolot, loba itu jebak atau bisa mangkat ke masjid, tak bisa mangkat majelis taklim, tak bisa ibadah sholat lima waktu. Kadang loba di antara negara-negara pun. Ibu, bu, kuning cadai majelis taklimat Pak Ustaz repot kan? Emang potong ibu yuk tinggal Pak Ustaz. Budak bermemejurna, budak bermemejurna ke surga Pak Ustaz. Budak ke umur 2 tahun 3 tahun mah bisa diajak majelis. Ya, ibu budak kita kan sholat terus Pak Ustaz repot sholat ayeuna mah. Eta budak kudu masuk, tinggal dibawa terus ngom. Aduh ribet kalau Pak Ustaz ke surga ya budak ke sholat aja di mah arek sholat. Geus 3 tahun 4 tahun ditanya nih Ustaz sama ibu, geuning masih kena candain majelis taklim. Pak Ustaz. Ya budak teh kamari mah geus gede dengan ge ayeuna budak. Nanti sekolah. Budak kan. Deui. Budak kan. Ayo, Ibu. Ibu. Ada ulah sampai anak jadi halang. Halangna, ayahna. Sok matakan abdi mah punten Pak Ustaz mereka punten-puntennya. Masya Allah abdi ngajar di cariu di masjid di musala sakapun lamun budak teh luar biasa. Budak ampun bener. Urang poe dina salat karena budaknya, lamun budak salat teh hiji dehem dulaina gelo. Hiji mincang dulaina gelo. Masya Allah eta budak. Eta budak. Tapi abdi pesen ka pengurus masjid. Ya, abdi pesen ka bapak-bapak wayahna sebab urang masjid cek halusna musola sakiri hebatna da urang mah bakal maot ke jangan bakal sia saha budak urang dari kajeun lah ngaran ge budak karena elek di masjid di musola mah geus tinggal diarahkeun ku urang supaya kumaha carana ya budak teh ngamati rada seutingan ya ke ulah sampai budak teh betah di masjid ibu. Sebab kadang di daerah abdi, namun jauh-jauh lah abdi mau ke daerah Sorong, abdi mau ke daerah aja pakai misi. Emang dia abdi nanda kayak kamu sadar samanya. Dicari Masya Allah, udah umur 10 tahun, umur SMP, udah SMP SMA, nges loba nongkrongna di tempat di dibandingkan jadi. Lamun ayeuna budak geus mulai daya ka masjid terus digenggeurkeun bari dicarikan urang geus mana mantap urang masjid. Kini kira-kira budak tarik main balik kain mah kurang dari mana majikan reakan masih carikan main tungtung nama lumpak na nongkrong na di warung TV dan nana di orang pada kipasan di bere cai dalam eta kadeknya padahal ada pesan sama maga tapi mus DKM mus mati musaleo maga kurang jadikan ya sebab regenerasi kurang perlu di antara desa yang budak-budak kurang sadaya. Ya, walaupun memang budaknya jadi fitnah karena halangan kalau gak bisa Isra jeung Mi'raj, akan tetapi kalau tuku maha heula, insya Allah kurang sadaya anu di majlis, anu di tempat termasuk kolot anu bisa ngadidik anak kurang dan budak anu soleh jeung soleha amin ya rabbal alamin. Dua, saat nabuk dunia teh budak yang udah tadi udah sampai jadi halal, udah sampai jadi ya, katilu wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah anu katilu beusina dunia teh nyaeta harta benda anu ditumpuk-tumpuk rek tina naon wae bentukna eta jadi halal kurang bisa bisa naon cenah ibu Isra loba jalma teu bisa Isra teu bisa salat gara-gara dunia gara-gara banda. Masya Allah berusaha can maju majeng masjid deket jeung tasbih tara jauh jeung ulama tara jauh sebabkeun loba kahai dengan loba dunia. Masya Allah ibu hade sebab aya contoh baheula salabah Masya Allah kumaha malarata kumaha miskina eta dunia dicumpan ku Allah nu tadina
sebab loba dunia loba usaha geus mulai ngur tak ada loba jalma teu bisa isra gara-gara harta gara-gara apa nah punya ulah sampai harta pada urang jadi halangan teu urang isra jeung mi'raj amin ya rabbal alamin takatilu ya wal qanatil muqaddarati minadda abi wal fil wal khairil musawwamati jeung kaopat nu ngaranna dunya teh nyaeta eusina kandaraan bapak ibu nya loba jalma teu bisa isra gara-gara kandara keur masih boga motor butut mah masya Allah dibawa ka masjid dibawa ka masjid tinggal rada naik saeutik geus mulai ngurang geus kabeli mobil nongkrongna di mana di mall di jeung masjid rada jauh update status wayang maghrib pokoknya di mana kerdahan di mall ka masjidna nah padahal bercan boga mobil mah ya yo loba contohnya kade wal khairil musawwamati wal an'ami jeung anu kalima eusina dunia teh nyaeta sasatoan anu diternak ku urang sadaya ayo nu boga inguan domba hayam boga ibu boga bapak boga ade tong jadi halangan teu isra jeung mi'raj ya sebab loba ibu-ibu masya Allah wayang maghrib datang lain sibuk nyamkeun mu kena makan ka masjid tapi sibuk ka tetangga nanyakeun hai sakit kosong dan batur mah wayang maghrib teh kacain mau mu kena nek teh mu kena makan ka masjid urang makan tetangga nanyakeun yo yang hayang wing yo nyatanya emang seberapa poe teu balik geus 3 poe teu balik ayo ka mana ya hayang yo batu mahkamah kita halangan jadi halang halangan kade bapak kayak gitu kade ribuan tarik lompana sampai ke lawan kayak kade ulang sampai ke waktu bayang maghrib masih ngar asar masih maghrib kanan balik isya lain temenang inguan mangga usaha mangga tapi tong jadikeun halangan ke urang isra jeung ulah disampe jadi halangan urang keur ibadah ka Gusti eta tadi antarana wal an'ami wal has nya dan terakhir di antara geus dunia teh nyaeta ladang sawah urang yeuh kade eta teh dunia usina bisa halangan halang jalma keur isra jeung mi'raj nya sawah urang yeuh ulah ieu mah jam 4 isuk mena datang ka sawah makan ka sawah aya subuhna nah masa ke dosa dah yuk nya eta sedonya digoda di berbagai arah Yahudina ngagoda Nasranina ngagoda setana dunyana yuk matakan jalma nu hayang isra jalma nu hayang mi'raj jalma nu hayang bisa ibadah ka Gusti Allah teh berat sebab digoda tidi mudah-mudahannya berkah urang ngaliung di ieu majelis dina wengian ayeuna urang tiasa dibabarikeun ku Allah keur Isra urang dibabarikeun ku Allah keur Mi'raj intina Allah ngababarikeun ka urang sadaya keur ngalaksaneun ibadah utamina ibadah anu wajibna nyaeta ibadah salat anu 5 waktu amin ya rabbal alamin terakhir oleh-oleh narajabat teh nya eueuh deui kecuali salat kan sebagai penutup Bapak Ibu maka kuatkeun eta salatna nya jagaan salat nya anu kamari mungkin can bisa jejeg salatna nya wae ayeuna geus mulai di ngomong ibu-ibu bapak-bapak nu geus wayang maghrib mah kade maghrib kaisa teh deukeut umur geus 50 tahun 55 tahun yang hadapan 60 eta teh geus wayang maghrib kudu eling kudu loba nah eta nah punten teruskeun punten hanya yeuh sebab eueuh deui Bapak Ibu amalan anu panghade-hadena ke urang sadaya dipigeun kecuali amalan zakat ngilu haji urang ngilu sedekah urang ngilu
maca kurang-kurang ngilu sok kabeh ngilu salat lamun salatna hade amalan mulai ge bakal hade. Nah salat nawayahna kudu mulai diperbaiki. Anu tadi mungkin can bisa berjamaah ke bapak-bapaknya ayeuna mah sudah mulai daek berjamaah. Nu tadina can bisa sunnahnya ayeuna mah mulai kudu daek ngalakonan sunnah geus mulai kudu ditingkatkeun. Paknya ya sebab salat emang ibadah upang luar biasa. Allah merintahkeun langsung Rasul dimi'rajkeun keun narima parentah salat, maka wayahna teu urang ayeuna ulah sok gampang meunang pemahaman di paluaran anu sok ngomong ala percuma salat ge lamun hatena encan. Nah eta hade ya, sebab justru lamun urang hate aya bersihnya perantarana kudu daek ya, mana dia mah ulah sampai urang kabawa ku pemahaman anu goreng, pemahaman anu sesat sampai ngomong tadi. Geus yang penting hatena bersih rek naon salat ge lamun masih ngomong rek naon salat ge lamun masih terus ngagoreng nu penting mah nah adanya boleh ya salat terus laksanakeun, salat terus jalankeun, sok sanajan can khusyuk, sok sanajan hati urang masih kotor, sok sanajan urang masih rajin daek ngomongkeun batur. Mudah-mudahan puasna ada yang salat mah nu goreng-goreng teh rada murah. Ya, dipesan jaga akidah urang, jaga iman urang, jaga Islam urang di antarana lewat perantara terus ngadegahkeun ngajalankeun ibadah salat anu lima waktu sebagai panghani-hanina ibadah awal-awalna amalan anu kejaga bakal dihisab ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ngajarkeun urang sadaya dari jamaah ahlus shalah, keluarga urang ahlus shalah, anak itu urang jadi anak-anak ahlus shalah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.